Carita Pondok karya M.H. Ubaidillah. Siku kembar. Beberes runtuk banjir teh teu cukup ku sapoe dua poe. Soko mocaah na mindo jeung mindo. Isuk-isuk beberesih keramik imah. Lodeh sorena datang deui caah. Atawa sabalikna sore beres bebersih isuk-isukna geus gumplang deui lembur teh. Kesel namah kesel sabantungtung jeung awal tahun kitu jeung kitu. Tapi dalah dikumaha pangebetah geus bangga diongget-ongget. Narajang usum halondo mah latwe kana asuy-asuyan mangsa banjir teh. Dina kaayaan ngagaruan letak di juru kudang sanggeus puluhan tahun erak bukuna namru ku kakeum hayo-hayohan. Di jeroeun letak nunang legmeh sajengkal urut kolong erak kuku ngagorehel sapasang pakarang lawas wangun siku kembar. Rada karaha jeung tatakan warangkana rada bobo. Cul heulaanan hanca ngagaru elon. Kabeneran deui indung budak keur liliaran ka peuntas lembur. Siku-siku teh dibersihan, dijengkalan, ditatap, diusap. Breh komara jeung simakna muncul. Keterleungeun mukakeun paninengan heubeul. Gagang siku-siku angger 15 cm. Sedang enggang culakna masing-masing 5 sentian. Ari panjang mah nurutan gagang 15 cm teu kurang teu leuwih. Badan weh nyolocos mentud katungtung ukuran sasiku. Tina seseukeut siku tepi ka ugel pigelang. Memang kitu papagon ukuranana luyu jeung pamake para empu pakarang tibeh ditumula. Langit mandahyang ngapeleg-peg hauk basa kuring anjog kadinya. Sakolebatan barang herang nyurungkuy teu belah katuhu sedeng sararetan deui di juru kenca ngolenyai seseukeut pakarang. Aneh nah tetunyu tanya heula atawa huak hauk ilaharna begal. Mikir kadinya bari awak ngarendeg. Leungeun kenca disimpikeun kana congo pigelang panarajang kencaeun sedeng nu katuhu mah dipahpral ku si culak kembar nu mesat dina cangkeng kuring. Lamun nu kenca ngaheunggeu jeung kadenge rada ngahiung nahan nyeri, nu katuhu mah colohok molotot ka si culak kembar nu anegreng dina keupulan leungeun katuhu kuring. Si culak kembar teh pakarang beusi herang anu perahna diwatesanan ku wangun cula. Dina ilmu bela diri dengan mah dan nyebut trisula geningan. Temikeun lolongkang bisi dua lawan kuring kaburu sadar kentak nu belah kenca ejeh lembah dadana sedeng nu katuhu dikeprat ku tungtung siku-siku pas lebah tarangna. Jajahan mah nyamos ukur ngahakan angin dalawan nu beungeutna dibakud lawan hideung teh ngarempon ka tukang. Orok kaya nu belah katuhu mah cileureun sok sanajan rada ngakiwar berat tergos hideungna ka koet. Mundur heula yampra. Pokna teh bari ngolebat ka jauhna. Les satu kangen rujuk nu ngajajabeg nu digero jamprat teu eleh kesit ngolebat nuturkeun teu hayang ngudag karipuh-ripuh barina ge
si cula kembar nyelaguan deui dina tempatna. Ayeuna mah dina cangkeng tukang lempang leuwih ati-ati bisi aya hal-hal anu teu dipiharep deui. Rada nanjak ungkal pengkol saterusna meuntasan walungan leutik. Abah mah lain kunanaon Ki Jayeng baret odek KPHP-an si cula paksu teh pedah abah hagen isuk geto pasti disampur diampehan ku su abah sasatna hidup nu masih kene burai. Cek jenatna abah bapak kuring ngomat-ngomatan ti keur mangsa kuring balik tampele. Keur kaayaan reueuk teh wanci ngagilisir kaburit reup-reupan ngadatangan sobat sapaguron abah jenis Abah Jayeng kumata kahareugeut geningan geus teu walakaya ku kekolotan jeung reuceuhan panyakit. Bah Jayeng tamada bari nyaluwu ceurik kuras cenah kadipa abah kuring. Si cula paksi aya nu ngiwat ku kurumpulan lodra ireng ti Gunung Kemit. Malah tiluan seueuh manehanana nu ngahaja nyusud kalah jadi korban. Bah Jayeng gulak ngiluk dua anjeung si bungsu da ambuna geus tilar dunya. Kuring ukur bisa ngendong 2 poe kitu ge maksakeun bubuhan nu ditamuanana bangun nyacapkeun hirup jeung nyana ana geletuk teh katungkulan pisan ku kuring. Teu panasaran basana teh wuri-wuri amit sun ka alam marca pada oge ari geus jonghok jeung seueuh dipa mah. Ahda bungsu Bah Jayeng ku kuring di modalan sinamiara domba sok sanajan onggeng-onggengan hayang milu oge. Cek abah mah akaprana teh kudu ngajugjug ki jadug guarugi di pasir Canir kitu cek ahda persis jeung ipatanana Bah Jayeng. Paluruh we wewengkon Mandahyang mun teh mah manehanana teu incah belahan atawa paling hantu hidup bahan nimu iber ngeunaan manehanana. Jenat Bah Jayeng ngagalindut pegat-pegat. Lamunan teh beuyar sabab sirah karasa aya nu nyamber ti tukang. Sakilat ngakilet reh tangtungan jangkung jatotang tur bewosan. Wayah kiwari kukulunuan mending mantong gue kisilah cenah serak suarana matak ringkap jalma sakatiga. Jauh-jauh ti alas pentas gesan nyungsi pemaksudan anu can hasil kari-kari mulang bari ngaligincing artina kula manusia cidra cekuring neger-neger maneh bari rutret kana lembah dada katuhu kampret. Nah gambar hulu maung dina buledan warna kasumba telila dasi jatotang ngekeblig marang jeung belesat awakna dek ngarekeb beheung kuring. Jelas ieu mah lain ajakeun ngobrol tapi nang tang ijen okna bau cek kuring bari nyempong ngenca ulin lodra kudu ditandean ku usik lodra deui cek hate bruh breh usik abah oge usik Bah Jayeng nu sok sanajan pupungkasan ngawarisna puleud dina pikiran nu narajang teh nyusul tepus ku panyakar ramo anger kana beheung. Kuring yakin mun pelor nu sabenerna mah leungeun katuhu manehna kenta tang srodgeun suku kenca bareng jeung nyapetkeun ulin lodra kembar. Berat dua panyakar senjata tang dihapuk
sekaligus disusul oset ngangsar suku kenca ngabajeg cecekolan manehanana kacipta jangkung cangkorang dikeluar jeung diputuh puguh tepi ka ngagurubug tapi bener-bener kahot deuk sabruk-brun rubuh kalah muir kawas panggal cok ajeng deui duka mana kisilah teh sebenarnya cek si Jatotang jeung bari ngepik-ngepik dua leungeunna duka pasir kemit aya perlu ka pupuhu lodra ireng kula teh cek kuring dina kaayaan tetep taki-taki pasir kemit teh kajauh nama kajojo kene ku ngaran pasir canir. Jadi pasir kemit teh pasir canir kene jika atuh dekat itu mah kudu dikitik heula kuno kieu gerah tamat ngomongna cuk karasa aya angin nu nyamber kana tarang si Jatotang nama ukur musikeun keupelan kuring ngelaok sir nyusul deui rek nenggel kana dada kuring nyerong seret mesat cula kembar totosan angin nguntuy di papang puteran siku-siku andelan plakpuk kereutun jeung gigireun horeng kaleci tetela lawan jangkung kuring teh ahli pisan nyintrikeun kaleci nu dibarengan tanaga jero tingkat awang-awang kuai-kuai kungsi nimu beja mun di mandah yang tutugan pasir kemit loba jawara jago main kaleci ayeuna bukti tenginjem ceuli seubna kisilah urang bareng jeung kula kadituna ujug-ujug si Jatotang ramah bari ngasupkeun sapasang keupulanana kana pesak kampret manehanana tepi ka punclut pasir kemit teh hareugeul deui wae ukur disampakeun ruruntuk padepokanana lodra ireng nu puluh-puluh taun sangar geuning carem si Jatotang nu ngakukeun ngaran Ki Wirujamuga nyeuh dina hiji dungkukan kuburan tukangeun wangunan nu satengahna geus ngarempeyek ieu teh pasarean Ki Jadug Warugi guru jeung kolot kami sakabeh ceuk Ki Wirujamuga keruas cileng sabubuhan jawara gondrong culcul dihitung ku hati gening aya kana salawe urang pesat siku-siku teh baraya cek sarasa urang bisa jadi kegedugna belesat najoskeun keus badik secara refleks koreng ngisebkeun kuda-kuda siet terang letak pakarang lawan rampuk parotong aneh siku-siku dina leungeun ngeburinyai nyanding sinangling kentak metak usik lodra lapar gesan ngrekeb lawan tapi Ki Wirujamuga ngakuruwuk tahan lengkah ngajetem sapada harita nu narajang waleh cenah nu megat di jalan satapak tapal wates bareng jeung Ki Jampra teh nya manehna Ki Jampra nyalipkeun anak buah ka pipir wangunan gedug ngalitaneuh Ki Wirujamuga ngalalakon dirina teh murid Bah Dipa saterusna guru Kabah Jayeng mangsa nagri teu normal Bah Dipa nampak kepercayaan di pangaulaan bule kuwangun siloka siku kembar jeung bangun sakembaran pakarang lawas gesan naon peta jeung gerak usikna sah dina pamigeuyan resmi maranehanana
Hartina Bah Dipa boga kekawasaan teu kawates saliwat mah genah tapi ngungguh keur Bah Dipa kacida tu genah saban waktu padepokan benang nangamumule teu weleh jadi ontrogan para jawara kahot nu hayang rebut siku-siku kembar. Akhirnya ngaliwatan ijen segitilu Bah Dipa Cayeng jeung Jaduk Warungi siku-siku bagilir dicekal alatan urusan ijen teu pada eleh. Kulantaran ijen teu pada eleh siku-siku dibagilirkeun. Boh Bah Dipa, boh Bah Jayeng oge Bah Jaduk Warungi ngawadianan sangkan dina waktuna eta siku-siku kembar teh mulang deui kanomikeunna. Tapi lamun kadulungan negara bebas merdeka mah teu meunang hanteu kudu murag ka ahli waris Bah Dipa tegasna kisilah alias Ki Cayaprana kitu ceuk Bah Wirujamuga. Siku-siku kembar ditutup kelir emasna geus leungit sama sakali nya kitu kekentong nu geus ngahiji keunana geus lastari di kalanggengan kari kuring kadua indung barudak mulang ka asal duaan deui barudak 177 kabeh malencar ka kota. Siku-siku teh dielap dibersihan letakna dibebenah tatakanana keur engkena terapkeuneun dina tempatna atawa dina tembok imah lain keur hayang katanggar deungeun sumawana mi Gusti. Ieu mah meles sakur pangeling-eling diri nu geus cuut ka hareup. Pasangan siku-siku teh horeng ditanem jero taneuh make peti besi pipireun padepokan Bah Jaduk Warungi teh. Bah Jaduk Warungi anu sumare dipipireun padepokanana kuring kapihapean ti wakil para jawara satatar mandahyang. Siku kembar culap paksi teuing tepi ka iraha kapihapean kieu teh da zaman geus lain zaman dunya kajawaraan deui. Sokomo barudak nu 7 pajah teh keur naon ngeukeuk cocolok tarasi kitu Bapak bari saleuseurian ngageugeuikeun Tegaluar Ramadan tungtung 1441 Hijriah dimuat dina Mangle nomor 2789 atawa Mangle 2789 Jaga